teh kasbon hararese udah aing Wes angel. aing Si Agus kemarin teh butuhan duit rek kasbon cari tanah euy. Gus. Bon angke. Oh syukur ka dieu euy. Lain mana kemarin teh nyaritakeun duit kasbon. Heeh nya teh kaputulan sabaraha? 300 lah. 200. Heeh. Suganan aya di mana? Naon teh mah si Agus ngoret teh? Kapan ke dieu meureunhan? Lain leuncan nu di dieu nu ngajajar ka mana ieu? Teh. Ngajajar. Di dieu kan aya leuncaan itu dijajarkeun ka dieu. Heeh. Kunaon make di babad? Teuing mah tadi nage eueuh Make eueuh. Eueuh, Tah ieu tunggulna tah. Tah, Tunggu unggul tadi ge aya tunggulanna gitu. Tuh nya mana mah yakin di babad geuning leuncak teh tuh. Aduh pan dihaja dipelak. Dalin dihajak ke kababad. Kababad eta aya 2 tangka 3 tangkana pan ka dieu tangga jajar tuh tangka leuncak teh. Oh kababad hampura we gitu dalin dihajak gitu. Teu balai gitu mah. Penya teh geus tadi arah geus buruk gitu. Geus buruk kumaha ieu rek buruk rek kumaha pan ditanya angan ge urang teh kebon anu aya di kebon mah urang dipake dicacar kieu. Heeh dalin dihajak sebab urang meleng saeutik lang kababuk. Tadi nama urang rek mere kasbon ka maneh lamun kieu mah aing ku ciwa teh hayang mere kasbon ge aing mah. Pan butuh urang teh ke kumaha atuh? Yo mata cek urang lamun gua gawe di urang cing tartib. Badai lain dihaja. Lain dihaja mah lain sakali. Teu pira da butuh tuh geus garing tuh. Tuh. Arek butut rek moal dalin maneh nu malak urang nu malak. Maneh kan nu kieu oge dipersoalkeun. Dipersoalkeun pokona urang mah teu hayang mere kasbon ieu mah. Oh wayahna we dek butuh lah. Teu hayang pokona mah bagus sagala di babad kitu mah ngarugikeun. Oh, nu kitu oge nih dipermasalahkeun maneh mah. Sabaraha teuing urang mah arek butuh rek moal teu hayang pokona mah. Gawe rek eureun gawe. Sabaraha teuing urang mah teu hayang nyaho. Teu hayang urang ieu mah. Mentang-mentang jadi bos asalna we. Lain asalna pokona mah cing boga pikiran we pepelakan nu geus aya mah angunana perhemat pan ku urang oge dipelak eta teh. Lain tadi babad kitu teu balai cing sia mah. Teu pira oge leunca butut nya dipermasalahkeun aing mah. Nu kieu patut jadi soal. Balik aing sia kakek Oh, pan sia teh anak buah aing, pan gawe teh lin kakara teh babah heula jeung aing teh meureun. Nah kunaon sagala dibabad sia teh mun ijin kunaon aing tadi merek benar-benar. Merek kasbon ka maneh butuh sabaraha ku rek diladenan. Aing kitu carana mah aing teh hayang buciwakeun sia mah. Beureut teuing sia. Sia mah korek medit kakek sia. Aduh aing kumaha keur meuli beas. Aduh aing teh boga duit isukan.